mama kemana sah? Di luhur mah Tak, boga duit. antena duit di mana? Atuh pernah begitu usaha. Wah tuh. Usaha, gara mana bisnis itu mah tawe ka kolot sia geus gede ge. Ngopan atuh ya digantian iya mun gawe mah. Mun aya mah teu kudu digantian jeung kolot mah. Halo? Mading. Manuk. Jeung naon manuk? Oh, tadi. Bawa we ka dieu cenah bapak urang nempok. Heeh. Asal. Manuk naon cenah? Teuing cenah teu boga duit da kalaek meuli manuk atuh. Atuh nempo we sugan we engke bisnisieun eta mah diajar maneh ge bisnis geura naon we atuh. Aya tapi boga duit mah. Sok wae engke wang jual pokona mah keun wang. Anjuk heula ka si odingna mah. Manuk naon cenah? Modaikeun dianjuk mah mana teh teh duit ieu. Weuh. Koret pisan. Ngakoret pisan kumaha apa isa? 50 bae. Ya, ai kolot mah boga duit saeutik jeung meuli beas jeung dahar maneh jeung jajan. Adi maneh nah henteu tuh. Oh, jeung jajan teh saro wae. Heuh usaha. Sal. Sal. Jadi mau mere pisan. Soal bisnis ya. Ya, Sal. Manuk naon eta oding? Manuk alus. Manuk alus teh kumaha kehe bisa bikin alus ya kumaha? Alus yang sok disada. Kumaha di sadana? Kitu. Cing sok kelas ini cara paling beli mun alus mah? Pan ieu mah disadana ge ku sorangan mah bisa di ya ku jalma. Atuh mantong nyebut alus kae lain di sadana mah. Ih, alus. Heuh kumaha di sadana cak aing teh? Engke sok peuting disadana. Heuh kumaha di sadana meureun sia sok ngadenge. Alus pokona mah bari joget. Heuh kumaha di sadana cak aing teh? Pan aing teu bisa aing nirukeunna. Ngapeleng-ngapeleng pan ari manuk teh sok aya kan cangkurileung. Ah, manuk butut eta mah. Heuh iya kumaha di sadana cak aing teh? Ieu mah alus. Alus tidak ku alus. Ih, kitu oge atuh. Heuh kumaha? Ah, pokona mah yes ieu mah moal Ya, gagal. manuk butut kayak tara disada ieu mah. Nyebutkeun tara disada ti peuting ieu mah disadana. Heuh kumaha contohkeun ku sia? Ieu kieu ya Bang disadana teh. Ngan ti peuting disadana. Nah manuk naon ket? Cenah. Iya. Kumaha di sadana? Cenah. Nah ku manuk. Ih, ieu mah manuk langka. Teu sok sina disada heula jualan sabaraha teh 20. Nah, kira-kira 20.000. Nama hikana naon? Heuh hayang sabaraha atuh? Aduh. Sabaraha nu pugu sok? Gua 2,5. Setengah 2 kehen. Nah, jadi setengah 2. Ya aing meuli beas yeuh. Heuh disada teh teh manuk teh. Disada ngan ti peuting. Nu pugu sabaraha duitna sok? Geus paskeun 200. Daguan sakedeung sia nya. Si sia teh percaya ku aing panjer heula ya. Aing jajan atuh. Cicing heula wang bisnis heula tah. 20 heula, cekelan heula aing erek ditawarkeun heula ieu daguan sakedeung. Di dieu jeung Faisal Liuk. Nah, kira-kira ieu 20.000. DP eta mah sia teh atuh kira-kira kumaha bal. Benar gitu. Oh, atuh nanyakeun ka aing sih mah. Pan si anakna. Pan aing minta jajan itu dibere-bere acan anjing meuli manuk aya. Lah, kira aku ke anakna koret. Lah, sia mah. Kira-aku kumahana. Cek aing ngatonjok saeutik. Paling panonjokna tuh sia. Aing teu wani. Yo, Ding. Da bisi lila bapak urang mah. Mending belikan heula udu jig jeung kopi. Aduh, heunah meureun di dieu ya. Heuh gitu. Ya, heueuh atuh. Oh iya tuh si anu indit beraku duit aing. Nitah ka aing. Sia we nu indit. Oh, gua tuh. Kopi non nih. Susu aing ah, kopi. Tungguan atuh nya. Tong lila. Bapak aing teh mere aya teh si Oding lah. Ulin ya nama malam minggu. Halo. Di mana Mang Jack? Urang kadinya, ieu manukna. Manuk titiran geuning jeung kurungna halus. Lah geus gampang harga mangke.
Kadinya enak. Kadinya enak. Apa kita sarua anak goblok enggak pisan. Jangan wae gitu. Waduh dok, tadi heula buru. Kenaon bos? Nyangker icing, kunaon kamari? Diajak nguseup dibere injem duit kala eueuh kabur. Yeuh, dengekeun heula urang ieu. Jadi kieu bos kamari teh urang teh pan ka imah balik. Pamajikan urang muriang. Nya lain ngabejaan atuh urang nungguan luntang lentung ngabelan teh jadi nguseup. Keur mah beunang aing katipu di ku Ciburik jeung Mang Ade. Kumaha sih ngagawean pisan? Aing jadi coplok 250.000. Buru lah balikeun deui duit 100.000 kamari. Yeuh, dengekeun heula bos kamari teh urang teh asli naik nguseup aya pas ka imah pamajikan teh muriang. Urang teh titah nyambungan urang teh. Ah bohong, cek Ciburik emang wadoyok mah ngojek joget cenah di dalutan. Napan heueuh bi emeh kawinan eta teh urang teh nyambungan ka dinya njem duit ka bos 100 teh. Yang ngomongna kan urang mah ngajak ngajak nguseup. Kunaon jadi kanu nyambungan sih? Dengekeun urang teh pan maksud teh sakedeung nyambungan. Ribut di ditu teh. Aing ketunggul ieu dulu. Nya kumaha tuh duit urang kamari? Balikeun deui. Kalem atuh nu penting aya duit ka 100.000. Nya buru sok ayeuna. Yeuh. Eka jual manuk heula tah aing tamat ge ieu teh lain. Ingat urang ti kamari ge urang teh. Tah ieu teh jual ieu urang teh jeung bayar ka obos ieu teh. Tuh manuk naon ieu? Manuk titiran tah. Kasadana kumaha kos kieu urang teh apa? Alus disadar sama bos anu kieu geuning. Sur tutututututut tah kitu. Urang teh ieu teh melan dikeun jual manuk teh bayar jeung kasorangan. Urang lain teh inget kana hutang mah. Kalam nguseup mah isu ku aing sok. Hayu aing nguseup ka mana-mana ge tah. Ku aing dimurahkeun tah aing menang beli 1,5 juta tah. Lah mahal teuing wa. Engka 1,5 juta geus 200 ku aing bayar. Erek mah. 200.000 naon da nu kieu mah mahal atuh. Manuk leutik ieu mah 1,5 juta. Kieu mah bos. Lamun erek aya jurig naon teh nu kieu mah sieunneun aya manuk kieu mah di imah penangkal bala nu kieu mah. Heeh, lamun aya jurig, lamun aya ucing leungit ieu percaya teh wa. Dihakan. Aslina aing lain ngomong bohong. Titiran gitu loh. Sabaraha atuh sok nu benerna rek sabaraha sok. Sok aing bae beda ka obos kok aing eta. 700 aing mah kok. Geus paing bayar gope mun erek mah tinggal potong 100 kamari hutang urang duit urang. Jadi 400.000 deui. Geus bayar tuh lah kok aing pernah ka babaturan we aing coba aing hitung-hitung bayar. Bener tuh ba ieu manukna cucungit lek ieu ieu mah. Nya heueuh atuh kacorak pisan mun ti penting mah. Makuna naon teh iber mah? Moal iber kumaha kandang lagi ieu menang lagi 642. Tah 100 200, 300, 400, 500 nu kamari urang nu ditipu tah. Siapa nya? Heeh. Nya nuhunnya jadi urang lunas nya geus nya. Geus beres tinggal si Ade Kipli jeung si Burik kabur. Kewe target lah mah si Ade Kipli. Heuh nya, bos. Sok ayu. Alus teh nya manuk ieu euy. Aing kasadana kumaha nya. Ah ieu mah jiga nu kasadana kos kieu da cek aing mah. Kukuplu. Campur ieu leunggetang eta mah nya. Cek aing ge mata kudu sakola ge kieu. Duit menang utang lunas. Si Odi. Anjing hirup. Ini arah apa saya? Jang apa sirup teh? Saya kalau ngajedog di dieu. Mana manuk aing? Ih, siapa saya karuh aing ge keur ngadagoan keur ditawarkeun. Nah ditawarkeun ka saha? Ye, dedeng teh tadi teh si Ajo teh rek ka bosna pajantan cenah. Nah dedengian, ai sugan aing ditawarkeun langsung ka bos nopana langsung. Nah, sia teh atuh berbagi rezeki bebel. Nah, geuning teh atuh ka sia mah nu penting mah sabaraha tadi? 25 lain? 200. Kitu nu penting mah kitu. Geuning teh kadaguan sakedeung boga wudut teh aing ki ieu. Eueuh udut di mana? Jala ki heula sakedeung teh. Oh, sia teh sorry teh paing gawean sia punyuk. Aduh, pembaralegan dong. Oding, naon ding? Masalah pengwae juga tunggul tuh. Dulu, ingin balik rusuh ya lapar.
Mana duit manuk? Duit manuk. Nah duit manuk naon? Aing tes di balong minta duit manuk aing. Ih, Tadi ya sia. duit naon? Pan tadi wadoyok cenek dijualkan manuk aing. Aing mau pangihan teh cuma doyok mah aing tes di balong tah deuleu ku sia tah barase aing kalotor. Nu balik. Aing tes ngebedahkeun. Nah apa pangihan teu ngajual manuk? Ayo wadoyok kan jual manuk ka satu. Nanyakeun ka aing. Pan ngomongna ka sia. Nya teuing aing teh Pas apa? ditawarkeun ke bos Nopa cenah. Ka bos Nova meureun jig jangan. Aing kemari tiris teh jebal lapar. Aduh, kumaha ieu teh nu benerna. Wadoyok. Wadoyok. Naon kali lapisan cenah ngumpul hungkul. Ih. Eta malin ek ngumpul cek aing curiga ieu. Ngajian pecungureun. Manuk eueuh, duit eueuh. Jadah. Duh. Itu bos napa mawa manuk aing. Bos! Bos! Ya manuk aing. Aing menang meuli, aing diwadoyok naon maksud maneh teh? Menang mali. Meuli aing Sabaraha? 500.000. Geus dibayar ku aing maneh mangunah wae. Nu bener, Bos. Bener aing mah mang meuli keun mah ngadoyok kamari boga hutang 100. Tinggal motong 100, mere duit aing 400. Sia mah ngunah wae ngaku-ngaku ngajak ribut naon ka aing. Lain ngajak ribut da aing teh wani ribut mah. Duh. Nah aing kalieur kieu ieu teh. Mana-mana nu bener. Aing. Aduh, manuk aing kemana dia anu nyokot? Aduh, goblok, apes-apes teuing. Aduh, aing leuwih gede rugina. Anjing. Aduh, kemana dia? Aduh, anjing, aduh.